Sun kuring rek nyaritakeun baheula aya hiji raja Kosal. Eta Raja Kosal anu kaceluk ka awun-awun kakoncara ka Janatria. Raja Kosal teh anu galak, anu poek bulan tanggal 30na teu nyaho kumaha carana ibadah kanu kawasa. Padahal manusia teh didamel ku Allah. Sajaba ti manusia bumi jeung langit anu sakitu ahengna jeung pangeusina anu sakieu poharana. Anu mawi manusia dibere akal sampurna teh gunakeun moal aya dadamelanana lamun teu aya nu ngadamel. Bener kitu saderek? Moal aya speaker lamun teu aya nu nyieun speaker. Ngan speaker jeung nu nyieun moal sarua. Tah urang oge makhluk Allah jeung Allah teh moal sarua. Aya manusia mah aya nu beureum, aya nu hideung, nu jore, nu kasep. Allah moal sarua jeung makhluk. Geus lamun aya jalmi naroskeun ai Allah di mana ayana, atawa beureum atawa hideung, jawab Allah teu beureum teu hideung sebab memeh aya kecap beureum hideung Allah geus aya. Lamun aya nu nanya Allah apa di luhur apa di handap, jawab Allah teu di luhur teu di handap sebab memeh aya kecap luhur handap Allah geus aya. Kitu we para sadiri. Tah ieu Raja Kosal anu pinuh ku kasombongan jeung katakaburan, ngabogaan rasa boga nagara pang maju-majuna, boga rahayat pang insap-insapna, subur cek manehna makmur, aman gemah ripah loh jinawi, teu kurang sandang pangan, bro di juru bro di panto, ngalayah di tengah imah, pamajikan denok sawah ledok. Teu kacaritakeun kasombongan i Raja Kosal anu beurang peuting omongan anu metak luar tina palaturan agama Islam. Kacaritakeun aya hiji deui nagara anu dirajaan ku Raja Kasi. Pangaruhna anu utami sakabeh masyarakat tunduk kalayan taat kana palaturan eta si raja. Anu dodeuh nyaah ka masyarakat, kacelup ka awun-awun kakoncara ka Janapria, jujuluk adil palamarta, lengahing gilang kancana nganggo makuta binu kasiri tina retes ing sosoca, asta gangga wiratanu perta asta. Asta panangan gangga iku banyu, wira arane wong pinter, tanu iku mangsi, perta iku kalam. Ari ciri jelema pinter mah aya leungeun, aya mangsi, aya kalam curat coret, bisa nulis, aya bacaeun batur. Taya Raja Kasi teh anu sobar nu tawakal ka Allah. Masyarakat dibawa kana jalan kasalametan dunya rauh akhirat. Masyarakat digemorkeun supaya arah ibadah ka Allah. Sebab cek Raja Kasi teu sapati-pati Allah ngadamel jin jeung manusia, angin kudu arah ibadah kabeh ka Allah. Nagarana subur makmur, aman gemah ripah loh jinawi. Jauh kaayaan negara Kasi jeung nagara anu dirajaan ku Raja Kosal. Pembangunan leuwih maju, hasil sagala rupa tina katanian boh tina sagala rupa leuwih maju. Alhamdulillah pala saderek Raja Kasi anu dipake ka deudeuh, dipake ka cinta ku masyarakat. Barang timul Raja Kosal, timul hatena sirik pidik, jahatna ampir rek dilaksanakeun kajahatanana. Tah kitu lamun manusia kurang tina didikan agama teh,
timbul akhirna panyakit sirik pidik kianat nyata kabatur. Raja Kosal timbul pikiran sirik, sedangkan dosa sirik dauhan Allah dina Al-Quran panggede-gedena dosa, inna syirka la zulmun azim, dosa sirik itu panggede-gede. Lumawi urang mah sebagai manusia nu beragama Islam koma timbul pikiran sirik pidik pak jahil kaniaya kotok meting balung kulit tianat kabatur koma Islam mah kudu bersih. Ieu Raja Kosal pikiran anak kotor timbul sirik pidik, boga pikiran rek ngarebut ka negara kasih anu keur timbul kasuburan kamakmuran anu nuju majeng pembangunan naon oge. Alhamdulillah bergerak masyarakat kabeh ku hayang baroga amal membangun nagarana. Tapi urang pala saderek jigana nu teu nyaho kana amal. Merdeka geus 30 tahun jigana caricing bae. Para pamimpin nyontoan, para pamimpin geus ngajak supaya masyarakat baroga amal. Dulur sakali deui mikirlah, hayu urang bangun ieu negara yen nincak kana pelita anu katilu saderek. Anu salajengna ieu Raja Kosal ngaluarkeun reka pedaya, reka akal, pedaya pinter sakabeh bala tentarana kabeh dikumpulkeun. Barang geus kumpul eta Raja Kosal bar pidato dipayuneun balad-baladna. Sakabeh balad urang geus pinuh ku kagagahan. Subur memang keur subur, tapi supaya leuwih gagah, supaya leuwih subur, supaya leuwih lega daerah urang rebut nagara kasih ja. Akur kabeh. Jadi rahayatna balad-baladna rek dibawa kana jalan anu teu bener ku Raja Kosal. Anu akhirna Pak nyuratan ka Raja Kasih, lamun anjeun wani hareupan ieu kami, lamun anjeun teu wani segera pasrahkeun ieu negara. Paladirin Raja Kasih nu sami jeung masyarakatna anu tawakal ka Allah sajaroni ngabangun ieu nagara teu wani ngantunkeun ibadah saperti salat. Masyarakat anu keur tentrem ayam tiis cepil herang panon Gusti aya nu rek nyerang ti nagara Kosal. Raja Kasih ngumumkeun ka sakabeh para menteri, ka sakabeh para pati, yen urang bakal diserang ku Raja Kosal. Masyarakat sing sobar sing tawakal ka Allah. Ya kaula rek nyieun bentengan di sakitar ieu nagara Kasih. Ngan kaula pasti bakal lolos ti ieu nagara. Raja Kosal burung gejul moal dilayanan ku kaula. Kula masrahkeun ka Allah, pasti kula lolos ti ieu nagara. Kula moal sarwana ngayakeun keterangan karunya ka masyarakat. Raja Kosal sapara kanca gegeden tokoh-tokoh nu aya di nagara Kasih diiring ku Raja Kosal lolos ka leuweung anu pohara Raja Kosal asup. Raja Kasih lolos ti eta nagara. Raja Kosal anu maksudna rek asup ka nagara Kasih. Siap-siap sekabeh balad-balad Raja Kosal sebab aya rupa bentengan di sapelwates nagara Kasih. Anu ayeuna euneur-euneuran senjata sora jamparing jeung sabangsana ngahantem kana bentengan. Barang
barang disergap ku Raja Kosal kabeh baladna turun kana bentengan si horeng bentengan kosong taya jalmana. Raja Kosal nyerang anu nyatana dina bentengan teu aya pala saderek perlawanan. Raja Kosal geus ngeboraga bogan rasa gagah. Jelas aing bakal menang ieu peperangan. Anu akhirna dieusi ku Raja Kosal. Raja Kasih jeung sakabeh pala menteri, sakabeh tokoh-tokoh geus aya di leuweung kabeh. Teras Raja Kosal ngumpulkeun sakabeh rahayatna. Teras eta teh masyarakat nu aya di Nagara Kasih. Raja Kosal ngumpul-ngumpulkeun masyarakat, ngababagi duit sagala rupa supaya tunduk taat rahayat nu aya di Nagara Kasih ka Raja Kosal. Ngababagi duit ka masyarakat supaya tunduk patuh kana palaturan manehna. Malah ngayakeun pesta 7 poe 7 peuting naon rupa kasenian anu dipake karesep ku masyarakat ditangap kabeh. Bari jeung ngaur-ngaur duit eta Raja Kosal kumaha kajadianana sakabeh rahayat eueuh nu dongkap. Pesta anu sakitu ramena 7 poe 7 peuting tapi ieu rahayat sama sakali eueuh nu hadir. Raja Kosal ngarasa bingung ieu rahayat ka mana eueuh nu hadir. Jadi Raja Kosal ngababagi duit ka rahayat supaya tunduk kalayan taat ka Raja Kosal. Sajabati ngababagi duit Raja Kosal ngayakeun pesta 7 poe mah 7 peuting. Sagalana kasagala kasenian dipanggil ku Raja Kosal. Naon anu dipake karesep di eta ku eta masyarakat. Tapi kanyataan ieu rahayat tetela eueuh nu hadir. Bingung Raja Kosal, ieu rahayat sama sakali teu anu hadir. Anu akhirna Raja Kosal manggil ka para pati. Sakabeh para pati, ieu kula teu kaharti masyarakat eueuh nu hadir. Sakabeh pati, coba kontrol ka lemur-lemur, kontrol ka tiap RK RK ka RT RT. Ieu ka mana masyarakat eueuh datang ieu. Kabeh para pati gagaden bawahan Raja Kosal nyilidik ka masyarakat nu aya di kampung-kampungna kunaon make teu halal hadir. Barang kabeh dipapai masyarakat nu aya di kampung kabeh keur nongeng careurik jeung cerikeun rajana anu lolos ti eta nagara. Sakabeh rahayat barang ditempo. Kayaan masyarakat nu aya di kampung-kampung keur ceurik, keur sedih, cerik jeung cerikan rajana anu dipake ka cinta Raja Kasih anu lolos ti ieu nagara. Kabeh pada neda-neda kanu kawasa Gusti muga nyalametkeun kapimpinan abdi. Anu jadi pokok Raja Kasih sareng kasa rencang-rencangna anu jamimpin di ieu nagara. Muga Gusti nyalametkeun, muga Gusti masihan kasobaran jeung kakiatan. Jadi kabeh keur sararujud keur ngadoakeun ka Raja Kasih kana pesta geus teu nolih, kana kasenian geus teu hayang ngadeng.
Wayana cinta-cintana masyarakat terhadap rajana Raja Kasih. Kalayan muncerayana suara gumuruh maraca sholawat. Kaberkahanana muga-muga dilimpahkeun ka Raja Kasih anu nuju maleuleungan. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiriyaqil ajar wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil apan wa ashabil ahyar adadani amilahi wa idoli sing ala prakwe ieu Raja Kasih dileuweung dahar geus sakapanggihna pakaian geus cumplang campling kaluargana iwati tawakal sobar ka Allah kaluargana Raja Kasih. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiriyaqil ayan wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil apan wa ashabil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Raja Kasih leleuweungan teh banurungsit mapai-mapai padang pasir. Sadayana para gegeden bawahan ti nagara ti Raja Kasih susah balangsak kaayaan di leuweung, tetapi memperjuangkeun negara nyaah ka masyarakat teu oleh pinuh ku kasobaran bari jeung tawakal ka Allah. Anu akhirna pala hadirin ieu Raja Kosal anu kacaritakeun manehna anu keur ngadudukan ngabogaan kakawasaan di negara Kasih bingung ku sebab rahaya tetep caririk cinta ka raja. Raja Kasih anu lolos ti eta nagara tah anu salajengna pala hadirin Raja Susumar ngayakeun saembara saha-saha anu bisa nyangkalak Raja Kasih maehan Raja Kasih ku kaula baris diganjar baris dicumponan kahayangna naon pamenta manehanana ku kaula baris dicumponan asal bisa nyangkalak Raja Kasih atawa maehan Raja Kasih. Anu ayeuna eta Raja Susumar ngayakeun saembara dulur-dulur saha nu wani nyangkalak ka Raja Kasih nyaeta maehan ku kaula baris diganjar naon pamenta anjeun ku kula rek diturutkeun. Kitu omonganna Raja Kosal. Anu akhirna pala sadere aya hiji sudager katewak ku Raja Kosal harta kakayaanana dirampas kabeh. Cek Raja Kosal pasti anjeun teh rek ngiriman kadaharan ka Raja Kasih. Cek sudager teu pisan-pisan Gusti ulah ngomong anjeun ayeuna harta kakayaan anjeun dirampas ku kaula kalayan anjeun oge ditawan ku kaula di penjara ieu waktu.
eta sudagar ngabangingik nangis bae harta kakayaanana sadayana dicanak ku eta raja kosan kalayan manehana aya di penjara. Aduh Gusti awak aing dihukum bana aing sadayana dicokot ku raja kosa kulantaran aya saembara kitu raja kosa. Sudagar ngomong kieu, Gusti abdi sanggup nyangkalak raja kasih, sanggup abdi maehan raja kasih asal abdi dikaluarkeun ti ieu tahanan. Oh, jadi maneh sanggup Gusti lamun bener anjeun sanggup dikaluarkeun ku kaula berangkat anjeun teangan raja kasih paehan cangkalak ku anjeun pamenta anjeun sakahayang anjeun ku kaula baris dilaksanakeun. Jadi sudagar bisa keluar kulantaran manehanana ngaluarkeun reka pedaya reka akal padaya pinter eta sudagar geus kaluar mah aing daek teangan lamun sangeuk ngaringkuk aing di leuweung cek sudagar ulah bana aing dirampas awak aing ditalian leuweung we aing kieu mah yeuh kok tapi cek sudagar lamun beunang ieu raja kasih pulang deui modal aing ye lamun teu bisa maehan kudu bisa kabawa nya. Sudagar aprak-aprakan di leuweung pakaian cumplang campling anu maksud hayang kapanggih jeung ngaran raja kasih nu mahna jalmana nyaho ngaran tamu anu di leuweung balangsak teu kira-kira dahar sore henteu isuk terkadang 2-3 poe teu manggih dahar. Terus raja kasih kapanggih jeung hiji sudagar anu keur balangsak eta sudagar oge aratalibadunya wa intala umruhu wa nala minadunya sururon wa ama kitu we keur ngupahan maneh ta sudagar kabanin bana bunya nahupa aqamahu palamas tawamakod banahu tahadal. Duh kamana ya aing lempang teh sudagar leleuweungan maningeus sabaraha bulan ya balangsak ieu kulataya hinggana raja kosal anu zalim harta kakayaan kaula dirampas kabeh anu akhirna tetep mapai-mapai leuweung eta sudagar aratalibadunya wa intala umruhu wa nala minadunya sururon wa ama kabanin bana bunya nahupa aqamahu falamas tawamakod banahu tahadama. Sudagar aprak-aprakan di leuweung barang dahar sapanggih-panggih aya pupucukan di dahar raja kasihnya kitu keneh sapara kanca susah pala saderek di leuweung tapi sobar we tawakal ka Allah sebab jelema anu sobar anu tawakal ka Allah ku Allah baris dipasihan pitulung. Naon sababna dauhan Allah dina Al-Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim
Bismillahirrahmanirrahim. Anu akhirna kumaha pihartosunana jelema kudu sabar kudu tawakal ka Allah subhanahu wa ta'ala nyaeta wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wallahu a'lam bimuradi. Dauhan Allah kudu garancang marenta tulung maneh ka kami bisabri kana kasobaran dina lapangan mana bae ge kudu sabar terutami ibadah ka Allah nyatana salat sebab urusan salat lakabiratun berat hawana illa 'alal khashi'in angin jalma anu husu anu kenging pitulung ti Allah subhanahu wa ta'ala. Tah anu mawi kaum muslimin anu geus ngarasa ngaku beragama Islam koma ulah wani ninggalkeun salat tapi hawana berat padahal ngan 10 menit eta salat tapi hawana hese ai hayang maka surga kabehan tapi salatnya 10 menit ge hese. Al jannatu hufat bil makari jalan ka surga diregangan ku rupa-rupa regang bae ai gapleh anu samalam suntuk eueuh alasan eueuh naon ye salahna urang sadaya. Anu akhirna raja kasih sobar tawakal ka Allah terutami ngalaksanakeun ibadah nyatana salat sebab salat lakabiratun berat hawana ila 'alal khashi'in angin jalma anu husu anu kenging pitulung ti Allah. Barang telami amprok jeung sudagar eta raja kasih di tengah-tengah leuweung. Raja kasih teterang lamun yen eta teh sudagar. Sudagar oge teterang lamun yen eta teh raja. Teras ditaros ku raja kasih. Ari anjeun teh aprak-aprakan ka leuweung aya naon? Asa ku Banjar Karang Panglayungan anyar pinangi. Di mana anjeun kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan anjeun? Di mana lemur anjeun? Di mana negara anjeun? Coba terangkeun ka kaula. Oh, cek sudagar. Anjeun lamun hayang nyaho, kaula teh sebagai pedagang besar. Tempat dayeuh maneh, tempat ngancik panyicingan kaula, Nagara Kasih. Ngan ayeuna di Nagara Kasih keur kaco balong. Di negara direbut ku Raja Kosal. Ieu nu jadi bingung kaula ieu. Ngobrol we ta sudagar teh nyaho eta Raja Kasih tah. Ieu si rakyat can nyaho kana rupaning raja. Hiji sudagar can terangin. Oh, jadi anjeun teh rahayat Nagara Kasih. Kumaha anjeun kira-kira lamun di rajaan ku Raja Kosal? Suka keneh paeh cenah kula. Kula cinta deudeuh ka raja kula Raja Kasih, Pak. Pemeta kula sanggup leleuweungan. Malah harta kakayaan kaula teh dirampas ku Raja Kosal kabeh. Oh, dirampas. Ai maneh ditahan cenah Pak. Jadi raja teh ngobrol jeung sudagar. Dirampas harta kakayaan kaula, malah kula dirante ku Raja Kosal. Etar sudagar keukeuh teu nyaho karupa raja, ngobrol we salaila-lila. Cek Raja Kasih sudagar, sajabat di anjeun riwayat anjeun teh kitu, kumaha ieu masyarakat nu aya di Nagara Kasih ieu? Nu di lemur-lemur di pakampungan. Waduh Gusti. Waduh Bapak.
masyarakat nu aya di lemur-lemur negara Kasih malah raja ngababagikeun duit ke masyarakat supaya rahayat tunduk taat ka Raja Kosal. Sajabat ngababagi duit eta Raja Kosal ngayakeun pesta apa 7 poe 7 peuting. Ngayakeun pesta rame eta pesta. Kasenian rupa-rupa kasenian dipanggil. Pesta 7 poe 7 peuting aneh Pak. Rahayat hiji ge eueuh nu hadir, eueuh nu datang. Waduh, bener. Jadi karena raon bae eta rahayat. Sakitu ramena pesta 7 poe 7 peuting. Kasenian sagala rupa aya Sudagar. Sapangnya kuring Pak. Barang dikontrol ku Raja Kosal, irahayat keur nongeng ceurik kabeh. Jeung ceurikan Raja Kasih anu lolos ti eta nagara. Kabeh mika cinta atuh mika deudeuh Pak ka Raja Kasih mah. Sebab Raja Kasih mah mawa kana jalan kasalametan dunia akhirat ka masyarakat. Gitu. Ngoceh we teh Sudagar. Teu nyaho lamun eta nu nanya nu ngobrol teh raja. Ayeuna maneh aprak-aprakan ka lemur nek naon dia ka leuweung nya? Ieu Pak. Kulantaran harta kakayaan kuring dirampas ku Raja Kosal. Ya kuring teh susuganan ye. Sugan kapulangkeun je modal kuring teh modal ye anu dirampas ye. Pan Raja Kosal ngayakeun saembara ayeuna. Saha nu bisa nyangkalak Raja Kasih atawa mawa rupana Raja Kasih ka raja bakal dipersen, diganyar. Naon kahayang baris diturutkeun ke Raja Kosal. Itu saembarana teh. Jadi kula teh susuganan ayeuna Pak ye aprak-aprakan ka leuweung. Sugan we kapangih ka Raja Kasih. Kula rek di bawah hayang nyahotak ka Raja Kosal. Leuheung meureun kula teh kapulangkeun modal. Oh kitu. Teu nyaho eta Raja Kasih nu ngobrol jeung maneh. Tah ayeuna kieu ceuk eta si Raja Kasih anu teu dikanyahokeun ku Sudagar. Ayeuna kieu Mang Sudagar. Ayeuna kula oge hayang nyaho sanggup kaula maehan Raja Kasih. Oh bener sanggup Bapak. Ih sanggup. Asal kaula nyaho kumaha perjanjian perbanggian raja. Yeh kudu hartina nu bener cenah kitu. Ulah ke waktuna mereset. Kumaha janjina? Huruf hitam di atas putih cek budak teh mah. Tah kitu tah kaula teh. Sebab kaula teh boga pedang si ati-ati. Sanggup ieu kula. Tah cek Sudagar ayeuna kieu lamun maneh sanggup yuk urang menghadap Raja Kosal. Akhirna Pak eta Sudagar jeung Raja Kasih rundingan ngayakeun musyawarah rek menghadap ka Raja Kosal sanggup ngayakeun Raja Kasih. Kaputusan Sudagar nyaeta musyawarah jeung eta jalma padahal eta Raja Kasih sagup ngayakeun Raja Kasih sebab kagungan pedang si ati-ati. Tah ayeuna kieu Sudagar kula rek ngarupakeun dukun ye. Maneh nu mawa ka rajanya? Bener. Maneh ngarupakeun dukun. Anu akhirna bojona i Raja Kasih hoyong ngiring. Sapangarsa nu jadi caroge. Saur i Raja Kasih geulis, urang masih keneh aya dina urusan perang.
lain akang teu hayang kailuan kudu jadi bojo wayahna we sing sobar sing tawakal ka Allah ieu can aya kaberesan tah anu akhirna nurut bojona kaluarga manehanana nurut akhirna kawitna mah salah paham naon sababna ieu raja mung katuturkeun ku kaluarga sorangan teras eta raja dipariksa ku eta raja kala saderek sabab eta sudagar sanggup neangan raja kasih barang eta sudagar mawa raja kasih ka karaton raja kosa dedeh teuing eta sudagar bari nyiar bae lantaran dunyana dirampas ku raja kosa barang datang eta sudagar ka raja kosa sambil ngiar bae di perjalanan manehanana aratali badunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururon wa amama ngupahan maneh we ta sudagar kabanin bana bunya nahu pa aku mau kalam tawamakod banahu tahadamu barang dongkap ieu sudagar ka raja kosa anu akhirna eta raja nanya ka sudagar mana i raja kasih anjeun janji bisa neangan ka raja kasih kahayang kaula bakal kahayang anjeun bakal diturutkeun ku kula naon kahayang anjeun punten Gusti antosan heula sakedap sebab abdi mawa hiji dukun anu bisaeun nerangkeun raja kasih bisaeun newak raja kasih mana dukunna bawa ka dieu bawa anu salajengna raja kasih dicanak kapayuneun raja kosal mangga Gusti ieu teh nyangakeun ieu dukun anu baris nerangkeun kaayaan raja kasih nu bisa newak ka raja kasih oh bener sudagar ieu jalmana ya sumuhun Gusti bapak coba bener maneh bisa newak raja kasih sanggup Gusti asal janji-janji Gusti anu tepat ka abdi kalayan disaksikeun ku sakabeh pala menteri disaksian ku sakabeh rahayat lamun bener Gusti hayang nyangkalak hayang kapanggih jeung raja kasih abdi sanggup wah bener buaya tah sakabeh menteri rahayat saksian lamun bener ieu manusia bisa mawa ka raja kasih sebab kaulah kapiran jadi raja oge lamun can paeh raja kasih kaulah moal diturut ku masyarakat pemerintahan moal tebeku sebab rahayat kabeh cinta dedeh ka raja kasih bae ayeuna saraksian ku kabehan lamun bener ieu bukti pamenta kaulah raja kasih diayakeun kahayang ieu si dukun ku kaula rek dilaksanakeun nek diturutkeun naon pamentana saksian ku anjeun anu akhirna raja kasih terus terang blak-blakan anjeun lamun hayangnya tah ieu teh kaula maraja kasih da ieu tah ayeuna geus dirupakeun raja kasih teh ieu kumaha ayeuna kahayang kaula rek diturutkeun
Waduh, bener. Ayo cek Raja Kosal Raja Kasih horeng anjen rupa Raja Kasih nu dipake ka cinta kurahayat kabelit janji-janji raja. Lamun bener ayeuna anjen Raja Kasih bener jadi kahayang anjen kudu diturutkeun anak itu mah ku kaula. Jadi hayang naon atuh anjen? Kula lain hayang perang, kula lain hayang namahan kana ieu nagara. Tetep kaula sanajan boga rahayat asal dibawa kana jalan kasalametan dunya akhirat. Kacai jadi saleuwih ka darat jadi salogat, kacai daek mararani senang kaula, ka darat daek sarolat rahayat kaula supaya salamet dunya akhirat. Kula lain hayang namahan ka nagara, kula lain hayang perang. Kaula menta dunya nu mangpaat lain menta anu teu mangpaat. Raja Kosal pamenta kula iwati kudu masrahkeun anjeun ka nagara ka kaula deui supaya anjeun masrahkeun ieu nagara ka kaula sebab asal lagi ieu nagara kaula. Kula rajana jeung kula dipake ka cinta ku masyarakat tah sakitu kahayang kula init anjeun ti ieu nagara. Paladirin i Raja Kosal ka benung sadayana ujah-ujah geus teu bisa bergerak. Ngabangingik Raja Kosal teu bisa bergerak deui kulantaran geus janji ka sakabeh menteri ka sakabeh rahayat ieu teh bakal nurutkeun kahayangna. Anu akhirna i Raja Kosal leuleus sakumaha ka ibuna kalayan masrahkeun deui nagara ka nagara kaka ka Raja Kasih. Sadayana malah masyarakat bungah anu daya hinggana. Raja Kosal culuk kana waktu ninggang kana mangsa sapara kanca manehanana mulih deui ka nagara. Tah kitu kulantaran pitulung ti Allah mah Pak. Raja Kasih tanpa peperangan masyarakat alhamdulillah siling rangkul jeung kabeh raja. Jeung eta raja lantaran nu cinta nu deudeuh ka eta raja masyarakat kangen raja kakarak mulih. Teras kaluarga raja kabeh paturun deui ka kota. Alhamdulillah Raja Kosal parantos mulih ka jati mulang kasal asal anu ngarajaan oge Raja Kasih ayeuna mulih deui Raja Kasih deui. Tah masyarakat teh pala saderek nyangkin tangtrem kalayan nyangkin ayem pembangunan nyangkin meningkat. Alhamdulillah masyarakat kabeh bergerak ngabogaan rasa syukur kana kanikmatan ti Allah ieu raja bisa mulih deui ka nagara kalayan cita-cita laksana. Musuh anu zalim, musuh anu hasud, musuh nu rek ngaruksak ieu nagara parantos mulih deui ka nagarana. Kitu kakawasaan Allah. Pitulung ka manusia nu sobar anu tawakal. Tah urang oge pala saderek sajeroning aya di negara Republik Indonesia ieu ngan ukur dongeng oge aya picontoeun urang sarerea. Urang sebagai masyarakat rahayat nu pangleutikna ulah di dunya balangsak ke di akhirat balangsak. Bageraklah bangun di negara ramati ratahayu sangkan urang baroga amal babarengan salamet dunya rauh akhirat. Sing nyaah ka para fakir miskin, sing bisa ngageroh ka masyarakat anu leutik. Ulah wauh ngan ukur jeung nu beunghar bae, tapi rata-rata nu beunghar jeung nu beunghar mah sok nyobat. Tapi sanajan jeung dulur sapeujit urang teh sok boga adat teu wauh ka dulur nu susah. Ieu sifatna manusia. Lamun aya jelema senang mah sanajan lain dulur sapeujit katenyo ti jauh keneh rek nyaba mani ribut mener-menerkeun korsi. Teu boga susu ngaduga-dugakeun maneh meuli susu. Padahal jelema nu beunghar disuguhan susu moal atuhun.
sebab di imahna loba minuman anu leuwih utama leuwih alus. Tapi lamun datang dulu orang anu susah daripada mener-menerkeun kursi kalah ka amanat ka pamajikan bejakeun aing eueuh kitu sifatna. Tah pala hadirin anu mawi ku aya mika dedeuh mikanya ieu raja kasih dipake ka cinta ku masyarakat anu di aya di negara eta kasih. Sanajan Raja Kosal gagah rongkah tapi tetep teu aya menang pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Geus kudu syukur, uskuru ni'matallahi alaikum wa in ta'udu la tuhsuha. Kudu syukur maraneh kabeh kana nikmat ti Allah. Ieu nikmat ti Allah lamun rek diitung geus moal kaitung. Tah sakitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sakitu ieu riwayat Raja Kasih. Mudah-mudahan aya hartikeun urang sarerea. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.